udang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak ngaguruntul gulang-guling awak kungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akul ari anu kaduana jeung babita ya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihaja tilu nu beteungna kembung eusinaku senehurung kana jagat eta embung akhirna bakal kaduhung ari anu kaopatna geuting ngocor tibangna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jelma gorowong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna tujuh jalma teletahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ka pangeran dalapan nuju jungkiran parji nabi jilnanan kana jina dilakonan henteu sieun ka pangeran salapan beteungna hideung ari beteung kembung pisan eusinaku senehurung harta yatim digugulung 10 corok jeung lepra nu nganyeri kolotna goreng kain lung bapana jaga nu
junjunan ngadangu iya pepeli moga sing jadi panggeuing dugo si anu ngajari siang wengi nadi ati